Kemegahan dunia mah aya 5 perkara, aya dina 5 perkara. Sampurna kemegahan dunia di mana boga nu 5. Kahiji awak cager. Nah, coba di dunia lamun teu cager. Ngeunah mah tumpak mobil Mercy tapi teu cager. Jadi huntu urip. Cager, mata kerajaan kanikmatan dunia mah cager. So, kolot tapi cager, daripada budak gering, ngeunah. Nu kolot tapi cager. Mata kayak keterangan inna sayyidan ni'amid dunya sihatun. Saknyanya raja na kanikmatan dunia mah sehat. Kedua, awak cager. Kedua, otak pinter. Eta kemegahan dunia. Mata kan rada belet mah otakna, sok rada muyudun hirup. Beda jeung pinter otakna. Nah, bener. Ieu mah keur mah awak cager, otak pinter. Hebat. Kepinteran otak teh mampu menguasai dunia. Ari nu nyeun handphone eta jelema bledebuk dia mah pinter. Dunia geus dikuasai. Jadi dia cicing, ya. Bahwa ya bejana yo. Dunia ge dina dampal suku waliullah. Satapat suku ge jengke balas leutik dunia. Saking gedena waliullah. Ayo di Mekah Maghrib, Isya di Indonesia. Oh. Aya nama lainnya tapak suku lecuru. Benar. Wah, di Amerika yang di sini. Segala aya di dinya. Amun teu nyaho yo, kebon sawit nu di Kalimantan sa tek. Jadi aya ngajawab. Syekh Google. Apa curug ge mah. Seperti karomahnya. Lamun karomah geus ku Allah dibuktikan dina perkara nu bangsa hiji, ciri malila deui kiamat teh. Baheula yang ngingu hayam 2 kilo teh 2 tahun. Pada pernah huut. Aya nama arba'ina yauman. 40 poe 2 kilo, bener. Eta kos karomah eta. Karomah toy. Toyul waktu. Jadi 2 tahun jadi 40 poe. Baheula santri mun ngaji tasdipan wah beak dicarongan aku ajengan. Cok baca sia. Tasrif, ilmu dore, kasupan lam juhud, kepikiran kumakana. Nyimpang, nangtung, si jajak. Carongan kumangsi ku ajengan. Gitu. Namun sebab rek nulis, aing poho deui. Da fotokopi baheula mah. Aya nama ajengan kakarak ngawuruk bab kahiji, sulasi mujarrad. Kok aben bikait mana geus apa? Santri na fotokopi, coba baturan geus bisa. Jepret, mana ditulis sawaraha waktu. Fotokopi mah sabar menit tak geus. Kitar sok nulis misoni beripu. Baheula kasawang teh. Tapi kita bae fotokopi sok. Ditulis ku kiai ieu teh sabaraha setahun, 2 tahun, 3 tahun alusna. Bari nak lipio mikir angkoman. Kita ini fotokopi jepret. Setengah jam alusna. Itu ini. Ku Allah geus dibuktikan ya teh karomah teh dina bangsa hiji. Dina bangsa hiji geus ditilap-tilapkeun dideket-deketkeun ku Allah. Eta geus melila deui umur dunya. Tapi ulah frustasi kan. Ulah frustasi. Waduh, aing deket kiamah mah moal usaha cicing. Ulah. Ingat kana maut teh lain kudu frustasi, kudu semangat ibadah. Bisi aing mangot isuk ayeuna. Jeung ulah sieun ku maut mah. Da bising sieun-sieun ge akan terjadi pada waktunya. Eta kurang mikir sieun ku maut. Kudu sieun sote teu eling keur maut. Aing mah sieun teu iman keur maut teh sieun teu eling. Lain sieun maut nah.
Itu ya mau beri musyahadah daripada isukan mahjub. Ya bener. Ini kan ada mau tadi beri musyahadah daripada isukan mahjub. Mending ayeuna jeung isukan. Mending isukan beri musyahadah mangga dicenah. Oh yang kene di dunia berarti. Lamun nurusuk kana dunia nafsu akal. Nafsu bisa ngajawab serangan ya. Tuh aing geus ngaji hikam mah bisa ngajawab serangan. Teu disebut ku batur. Pinter geus ngaji hikam. Tak Rasul kesipatan ku fatona lain ladang sakola kabejakeun asup ke perguruan tinggi Rasul teh. Tapi pinter. Oh. Siapa kepinteran di Allah. Tak pinter jadi kemegahan di dunia. Tapi kan ada loh kayak bunga pada pinter. Iblis kepinter dilaknat. Masih ingat ka iblis, lamun urang jadi jelema pinter guguru lain guguru atunya geus dulu. Sing ingat ka iblis. Iblis pinter dilaknat, aing poru pas iblis we. Pinter teu dilaknat iblis, kulantaran teu iman ka Allah. Anu teh pinter mun iman. Mun makrifat. Begitu iblis teu nyahoan ka Allah, teu nyahoan. Sanggeus nyaho teu nyaho. Katutupan ku syahwatin nufusna. Itu da jelema ge lain teu apal ka Allah kabeh apal ka Allah sebenarnya. Itu misi anu teu iman ge apal ka Allah. Rohani nama. Eta ditanya ku Allah. Itu alastu bi rabbikum. Di alam arwah ditanya. Roh nu ditanya deh artina. Roh urang ditanya, nah aing lain pangeran anjeun? Bala. Sumuhun Gusti Pangeran abdi. Tapi geus ka dunya teu iman ka Allah. Rohna iman. Kunaon? Katutupan ku kakuatan syahwatin nufus. Mata lamun urang hayang musyahadah gampang kari perangan nafsu, syahwatna geus teu kuat, daya kekuatanana aya mah aya tapi teu kuat. Hayang duit hayang, tapi hayang duit teh mata ngeureunkeun salat. Aya nu balas hayang meureun salat kan hayang duit. Hayang duit hayang ngan teu ngagarong batu, tapi aya nu balas hayang ngagarong kan. Itu urang ge hayang duit. Menyebut mungkin goblok bijeu. Lah eta mah bohong. Mun teh kan duit aya di dunia. Tapi teh hayang deui aing mah jeung duitna ge lain paya duit kudu nu berkah. Sabab anu teu berkah mah jadi kalut tina hirup. Mentak sok aya nu sanggeus boga duit kalut hirup aya. Hah? Lihat sih, lohor ya. Otak pintar, bisa menguasai dunia. Kau kepikir, ayah bejana jadi jenderal balas belegu, balas bodoh jadi jenderal. Ya, oh, jadi pintar itu penting. Itu otak teh. Kau ker menguasai dunia. Mentak jalan manusia pikir otaknya, itu bisa menguasai dunia. Itu. Kita ayeuna ilmu perekonomian tarikeun ka talar. Otakna beletem. Mah bisa. Nah, gitu. Katilu harta. Harta itu jadi kemegahan dunia. Mentak anu boga harta mah kolot ge jiga kora. Sakabeung. Bener ya. Tapi lu tuh buka duit, budak juga kok. Dibalik. Benar kan? Mata lu tuh buka duit, kolot. Itu telain lolohongan, benar. Harta loba. Harta teh eta jadi kemegahan dunia, bener. Abnaud dunia, tak abnaud dunia mah loba nu syaraf ku dunia. Bener. Syaraf ku dunia. Ya, nu syaraf ku dunia. Tapi lamun ahli Allah mah malah syaraf ku dunia. Langsung dunia teh penting. Gitu. Urusan penting, urusan dunia teh penting, urusan dunia mah. Geuning batur kiai ge loba dunia neangan dunia.
dunia lil akhirah. Nu teu penting mah dunia li dunia. Dunia nu dipake modal keur hirup di dunia, unggul urang dipake ngungkul kahyang. Ari dunia lil akhirah mah cenah lain dunia teh mah lagi lil akhirah. Gitu. Antak dunia bisa jadi urusan agama lamun digunakan di jalan Allah. Mata ciri harta anu teu barokah mah gampang, susah digunakeunana di jalan Allah. Pakai judi 500 juta beak 2 jam. Tapi rek sedekah ka masjid cap sairan. Bener. Mikirna setengah edan. Tapi rek judi mah jadi itu enggak sebenarnya. Lamun urusan lamun dunia hese ditasarufkeun di jalan Allah geus nyata dunia teu berkah. Dunia nu teu barokah, nyiksa manehna. Dunia nu teu berkah mah ku Allah diganti jadi aram neraka engke di akhirat mah. Mentak aram neraka mending keur ngadulu kurang. Mending loba mending saeutik. Mending saeutik sakedeung urungna di aramna saeutik. Lamun loba mah aramna loba berarti. Mentak kudu ceurik dibere harta loba teh. Lamun apa dia rek jadi aram neraka keur ngadulu kain. Oh, sok mikir kadinya. Eta nu pinter nu nyaho Allah, tapi nu teh Allah mau mikir kadinya. Nu penting Allah bae aing. Paduli teh ieu kalau rek harap oge mah. Eta. Oh, kan. Tak abna dunia mah saya rabu dunia. Tapi ahli Allah mah cara abun kudu. Sebab teh dianggap penting. Duniana kudu matak dunia nu barokah. Niatna ge neangan dunia nu berkah. Ulah paya neangan berdunya. Kawan rek usaha. Neangan harta ban. Harta nu kumaha berarti neangan nu berkah geus dia. Berarti lamun niatna neangan harta nu barokah jalanna kudu bener cek Allah. Niatna kudu bener, jalanna kudu bener. Modal lagi kudu bener. Ya mah modal menang maling. Dari dagang mah bener dagang baju ngan modal menang maling ek barokah mah. Ini mereka opat wibawa. Wibawa jabatan tinggi, wibawa gede. Nah, mata kayak jaman agul keturunan. Oh, itu turunan teh wibawa mah. Gitu. Tapi sebenarnya mah kudu bener mikir urang. Tapi turunan teh penting tapi lah agul keturunan. Al-maghfurlah kun guru anu ngangit cabi umukna. Tong agul keturunan. Milu alus sote kana turunan lamun nuturkeun turunan. Bebojo aing ana kiai cubur. Tapi manehna juru ngangit teu bisa. Agul keturunan. Ulah. Sabab aya laisa min ahli. Si ingat. Turunan di kantor desa aya memang dina kartu keluarga di kecamatan aya kan? Aya terdaftar dengan di akhirat laisa min ahli dicoret ku Allah. Anak ajengan saware. Sebab garoblog. Maka bagus agul keturunan. Kudu nuturkeun bodoh-bodoh yang nuturkeun. Bisa disapaankan ku turunanana. Tapi lamun geus nentang di dunia moal nuturkeun. Moal aing moal nuturkeun bapak, prabu para kiai jumur. Eta mah kan anu kebeuranan. Kamaan zaman modern. Eta kan anak Nabi turunan alus tapi teu iman. Gitu. Dibawa jabatan tinggi nu mata gaya jama agul kuturunan itu kade alus teh urang boga turunan alus lamun urang nuturkeun alus katurunan urang ada sini pada yang keren aing ngorok saha tempat nuturkeun teh nuturkeun yang kepamulia mah lamun teu nuturkeun mah laisa min ahli bahwa ke daftaran di akhirat
teu bisa ngariung jeung bapa. Teu bisa ngariung jeung indung. Naon sababna? Teu nuturkeun. Bodoh-bodoh nuturkeun ajak ajengan anu bodoh aya. Teu pinter kabeh bener. Tapi nuturkeun bodoh-bodoh oge. Itu kudu bisa kabeh. Jadi anak ajengan kudu ngawuru ka kabeh. Itu rek jadi cak mah beungar sok, tapi dina agama nuturkeun. Dengan dunia keur ngurus agama. Itu da papa aing ge masantren dengan ilmu keur ngurus agama. Boga tanggung jawab di Allah. Kudu itu nasrul ilmi di dunia. Ngagelarkeun ilmu. Kalimat akhlak mulia, kamegahan dunia. Akhlak halus. So, awak cager, otak pinter, harta loba, dibawa gede, jabatan luhur, akhlak mulia. Disok kayan deui. Eta kahebatan kamegahan dunia.